Pak, ayo Pak. Ulang. Engko satu. Ah, ayo lah. Payungnya. Oh, mangga. Ayan. Dari ka mana? Kunaon mang sih kan ruas kieu. Bintang saha mang? Bintang saya nang. Tuh, watos ka abi kan abi teh solmet emang. Ente aya nanaon? Bisi sih kan panik itu. Tadi itu tuh aya cara lompat ke ditu. Cara? Di mana mang? Ka ditu tuh lompat ke ditu. Aduh, lain watosan eta cara paingan. Yo, ayam kuring beak. Kemari. Tuh ka belah ditu juk ek di tangan mah ka ditu abek kuih lah nya. Bari ka mana mang? Kuih. Eta nyelak naon eta si mang. Iyo mah para hayam. Para bayar. Para hayam ieu mah. Kira aku mang para bayar minal. Tapi ya bolu asih mang ngabohong ka abi nyebat ke para bayam. Iya bolu mang. Rausan nya. Laut ieu mang. Mang teh ieu teh di mana? Mang. Itu di mana, Mang? Ditaruh teh. Ieu mang. Pengen berdekat. Aya nu mere geus balik tahlilan aing. Ieu tahlilan. Heeh. Saha nu maot, Mang? Aya tuh. Eta sabelah di ditu tuh di tukang. Lah abi betul. Matakna caingenan gali bae jeung tetangga teh. Untung sok ngeta we sorangan. Curiga boy Mang peda lulumpatan kieu. Sigana menang maok ya, Mang. Naon menang maok naon? Oh, abi berdosa euy ieu mah menang maling mah, Mang. Ieu jujur rek abi jujur, Mang. Ieu menang maling kumaha? Mang kan lulumpatan tadi. Saha nu menang maling aing barek balik tahlilan ya aya nu mere. Ah, nah betul lompatan lu talen geuning abi teh. Tadi aing aya itu aya gogog. Lulumpatan sote aing sieun. Nah, ini tahlilan abi teu nu ngawartosan. Dinya tuh. Wow. Aya kue euy. Mang. Pengen abi garapan. Hiji we, Mang. Adik lah. Pancan can dibuka. Nya tadi uang buka Bang Rausan. Wah, ingin can dibuka nah kan dibuka tuh. Ayo. Mana teh jeung baweun ka imah aing. Hiji we hiji. Hiji, Mang. Kaingenan. Itu ayo tuh omongin teh koplok nanti diingenan. Sae ieu mah nu tahlilan teh aya bolu, aya kue nya. Saing balik lah. Eta boluna Mang asa gede, raos nu ieu. Orang kuehna bae. Abi kan aya murang kali di bumi. Murang kali abi teh aya 3, Mang. Abi juga kan murang kali ieu. Geus lebok we ku sia kobakan ku sia wae. Kabina-bina teh. Anu laras ieu mah kage abi. Makan ku sia kopa ieu kabeh. Mang. Lebok kabeh kadinya. Si Mang aya ku bageun Mang nuhun. Mang. Mang. Ya serius kan abi. Makan kabeh ku dia bawa kan itu koplok sih aing. Oh, aya ku bageun Mang. Leres ieu sekali deui kage abi leres aya. Makan ku sia wal kabeh kopa dinya. Nuhun aya ku bageun Mang. Nuhun pisan ya Mang. Mugi ya Mang anu naon dipasikeun ka abi. Suka tetesan deui nu langkung-langkung Mang. Nuhun ya Mang. Emang Mang, tapi leres ieu dina tahlilan sanes kenging mau sanes. Akan we ku sia lol bata tanya lah koplok lah. Pusing aing. Mang, nuhun pisan ya. Nuhun. Aduh. Aya keur barudak di imah deui.
Jarwani goblok cik aing. Pasti ayo diomongin itu. Naon? Tuku naon? Ratul. Lumayan di rokok yang kopi. Anjing kepilah pantun goblok. Kunyuk nih jol-jolan aya aki-aki eta tuh goblok teh. Aduh, 100.000 mangganing deh. Anjing. Kepilah. Ampun teuing. Segeus di mana? Di warung. Kemana? Balik atuh. Jika tuh balik mah. Ya jauh ke mana teh heula. Sieun ya siapa? Kali pararawe ke piraku ka ieu sorangan sieun. Sieun naon aing teh sieun. Ah, hanin tah aing teh heula tuh sok Oh, ke jig mana wae teh teh heula. lama jig. Maneh we teh heula. Aing piraku aing gua poe balik ka di sieun aing. Sarua aing ge aku Heuh, sieun. jig di heula tuh ka Oh, ditu. teu ditunda anjing era ku buuk aing kudu sieun mah. Heuh, jig atuh ti heula ka ditu itu sieun mah. Geus sok ke maneh teh Kapan heula. sorangan datang ti heula ka dieu na kumaha? Sok ke maneh aing hoream bareng jeung maneh. Heuh, jig atuh balik mah ti heula jig. Ya juga maneh teh heula. Heuh, jig wae balik mah nah meni sieun-sieun teh aing mah teh sieun aing mah. Masing balik di jam tengah petingganan aing teh sieun. Aduh, kemana? Aduh. Aduh, di tempat goblok. Aduh. Mang Doyok ayo ah. Ka mana balik? Heeh. Oh, Mang. Mang Ade. Naon? Terus di mana, Mang? Beli martabak. kompak baru dah. Tep lagi. Apa? Kangge saha, Mang? Majikan ayangeun. Mang Majikan. Keur sok sina maju. Martabak naon ieu? Kon ku aing seser. Martabak amis, nenang cacabak atuh segala. Ningal martabak amis. Heran kudu pamikiran. Aing Mang nya atuh ke pamajikan. Maksudna naon? Aing nya teh mun Teu aing nya martabak aing motor mah. Sila bedak. Terus Mang Yayat terus di mana nih pamajikananya? Segala ditanyakeun. Ih, nya wengi-wengi we wayak ieu. Ya kamar batur ge kesulin meureun. Ieu, Naon? betulnya ke pamajikan. Maksudna ngebeukeun teh nya ka pamajikan kumaha? Nah, beti pangmelikeun martabak amis ai si Mang. Bakat ku aing dibelikan karena bakat punya aing na kumaha? Nah, lain nu asin atuh Mang, terang teu ieu. Mun dipasihan we martabak amis ke pamajikan teh diabetes, Mang. Boga gula. Geus boga gula teh teh hareup sakit tuluy. Keteh geuring. Keteh Mang. Wah, tutuluyan geuring. Teu kaok aya luka saeutik keteh. Geuring deui. Beuki kagedean deui. Ke panangana luka di panangana ke beuki kagedean buruk kudu diamputasi. Mang karunya teu ka pamajikan. Ulah Mang ulah. Martabak ulah Naon na kumaha? Pamajikan aing hayangeun martabak na kumaha? Aing Mang nyaah teu ka pamajikan. Nya mah teh ku aing dipangmelikeun genan nya aing. Lamun nyaah mah tong dibere martabak nu amis Mang bisi diabetes pamajikan teh. Naon urusan anak jadi kan diabetes kumaha tuh Iya. pamajikan aing hayangeun. Lamun loba ngadahan nu amis-amis we teh boga penyakit gula pamajikan Mang teh. Sok. Sadeui nu ripuh. Mang keneh kan. Kudu ngaluarkeun biaya, kudu utar antur ka rumah sakit. Mang Ya kan pamajikan aing mah jagjag teu gering. ayeuna jajak teh lamun tuluy diberehan we martabak engke bisa diabetes Mang. Atuh pantenggal poe aing meuli martabakna genan ieu mangan sa ayeuna hungkul. Suku eta ku Mang teu karasa ieu. Ayeuna ku Mang dibere martabak, acan nginum acai amis, acan nginum dahar anu amis nu lain. Tah mending ulah Mang. Nah ulah kumaha geuning ulah kumaha? Erek pangmeserkeun ka jeung teh asin. Ulah karunya pamajikan. Mang karunya teh ke pamajikan. Beuh, naon hubunganna? Apa ieu pamajikan aing hayangeun engke lamun pamajikan aing ada kumaha? Bisi diabetes pamajikan Mang benernya ke pamajikan Mang mah.
Ah, pamajikan aing mah cager. Cabe ti mana? Ayeuna cager teh mang, engke geus kadahan martabak ieu teu boga panyakit gula. Kumaha? Bayangkeun mangku mang. Yo. Saminggu sakali teh mus-mus ka rumah sakit. Mus-mus kaluar duit, mus-mus kudu berobat. Sok. Tos, atuh. Kasih Agus. Selanjut baliklah. Mang, Naon deui? si Mangnya atuh ke pamajikan. Nya mata ku aing di segala Kamu dicuci. amat ieu kira martabak ulah. Naon hubungan aing nanya ada bikin kadinya kumaha? Bisi diabet pamajikan mun benernya ke pamajikan mama. Abi ge yo pamajikan hoyong martabak amis pabi tara diturutkeun abi mah nyaah ka pamajikan sok geus. Keun we ieu mah daripada jadi penyakit mah engke martabak. Engke mah mun bade mesen martabak mending nu asin, martabak telur gitu pamajikan nya. Keun ieu mah uang rawatan ku abi, uang piceun lah mang ieu mah. Daripada jadi penyakit ke pamajikan mang mun mang nyaah ka pamajikan mah nya. Emang abi uih heula mang. Aing jauh-jauh. Aku sia dibawa goblok aing. Atuh aing kalau dicarekan ku pamajikan goblok itu. Hanya aing kudu meuli deui. Eta mah martabak aing goblok. Ya, dicarekan.